Alhamdulillahirobbilalamin dicapai pernikahan antawis Deden Mulyana sareng Siti Masukah saya lancar, mudah-mudahan dina ngajalankeun rumah tangga pasihan kelancarannya dan dipasihan keturunan soleh tur solehah didamping rezekina dan berkadam sakinah mawaddah sakinah teh tenang dari cabang yang pertahanan panahnya sabis tenang kalimat kata tenang dijamin bae mahannya terima tiis jadi tentrem tenang lamun nikah jadol saripuh tenang kata teh sakinah teh gitu lah tadi mah Kang Deden kan masih minimal eta kajawab di susah berai si aja senyum bae kamari kamu jadi moal segera kawin teh atawa kamari mah nanti kuring jasa aduh kurang teh saha geus gede era ku kolot era ku indung aya tanggung jawab moal ka urang ka eta teh nya atawa Kang Deden aduh moal ngasih usaha teh nambah indra aya di mana aturkeun moal nah minimal begitu sah suami istri jawab insyaallah tenang kaeta mawadah warahmah di mawadah warahmah teh kalimat eta keneh saresna Imami sebagian ulama ngartoskeun mawadah teh rasa cinta kasih sayang janten caroge kana janten istrina ari warahmah rasa cinta kasih sayang janten istri kana janten carogena jadi harus sabar kompak itu bertepuk sebelah tangan kusabab anjeun berharap sakinah mawadah warahmah kutikna kudu saling jagaan kudu saling simutan inna libasulakum wa antum libasulahunna ari awewe pakaian pikeun lalaki pakaian pikeun awewe artosna pakaian teh nyaeta fungsina pakaian teh alatna nutupan aurat gitu. Neng Siti upami Kang Deden aya kalemahan, aya kakirangan, aya aib wayahna simutan ku anjeun. Ulah dibeja-beja. Sampai aing mah kau kieu aya teh sadayana aib teh. Atawa Kang Deden. Pamajikan mendingan kieu dibeja-beja kata tangan buka Siti teh koban hayangkeun kabenaran ku Deden atuh dimanfaatkeun ku pihak ketiga. Kade ulah bebeja kana medsos, kana Facebook, kana status WA, Instagram, TikTok, ulah lah. Pait beueur, amis wayahna teureui ku anjeun teh. Geus boga ya geus makan teureui. Ngan lamun pait kade, pait beueur wayahna teureui. Ya, oge nang situ, ngeureun teh kieu kieu. Biasana dina kawin mah saminggu masih maduna teh yang sebulan madu teh eta. Nah sabulan juga amis itu lewat sabulan 2 bulan karek kanyahoan karakter masing-masing geninganan kieu gini kade geninganan kieu teh ulah dibeja-beja ka sasaha ka emak bapak tatangga barege ulah teureui ku anjeun ngan lamun teu kuat ku beungeurna teh teu kuat sok utahkeun ngan ngutahkeunana ulah di mana karek dipayuneun jenisna dengan bahasa wa asiruhunna bil ma'ruf ku bahasa anu santun sae eta sok musyawarahkeun ku bahasa anu sae ulah make bahasa aing mah goblok dasar sia tahu komo nyana kolot kaluhur ka itu ceuk beda bagi bapak mana mah tukang kieu-kieu udah wartos bebeja utahkeun dengan bahasa yang lembut dihapaeun jenis neng da baheula mah meureun geus sarua terang saat akan terang anjir dengan kieu besok dan perlu dimaklumi weh bahasa kita di payunan udah di tukangan di bangunan karena sajengka jadi sadepa jadi kasta itu langsung ditamahan kan di bahasa mending payunan kakupin langsung urang upami aya kakiran dan di rumah tangga mah sadarake diajar boroning anu karek panganten anyar anu tos heubeul itu diajar teu aya sekolah pertinggian perguruan tinggi ilmu sakinah mawaddah teu aya di kapungkur teu aya tapi aya secara alam
kurang turutan geningan si itu mah si bapak itu mah rumah tangga teh meni anu cacak biasa-biasa bandana biasa tapi baru datang bisa hebat kurang turutan tah karoseun kadinya rumah atawa ke rumah beunghak bro di guru rok di pantau nalayan nyanyi mah budak teh saraweh balageun kumaha carana sok cara kieu itu nya niron menang ulah tapi nah ujian enak ke rumah tangga mah kira-kira cik kurang alus sok turutan kayak gitu nya nah eta nah anjeun teh sok itu merupakan nikah itu merupakan syukuran ke Allah ku Allah rasa cinta getaran hati antara anjeun dua anten belah tembak anu namkeun kata Allah bukan di mana deden pepenakting Siti Masito buka kerdi tampian buka kalabul ilmi begitu padu panon teh yang getar hati jiwanana kata Allah na getar hati lamun cek istilah budak mah jatuh cinta Allah nyimpen anjeun wan dina hati salang-salangan tapi kituna aya rasa gairah kemudian anjeun komitmen melakukan perkawinan. Nah, perkawinan pernikahan kita merupakan janji setia anjeun. Berupa syukur ke Allah, komitmen, pernikahan komitmen. Misalkan ridho pernikahan banyak, ikatan yang kuat, janji yang kokoh. Ku kokoh eta ulah dilaksanakeun. Allah aja dikokohkeun. Dina Quran mah ayat 3 kita disebutkeun. Misalkan ridho teh. Hiji perjanjian Allah jeung para rasul ada perjanjian nu kokoh nu kadua aya deui perjanjian Musa jeung umatna mudah-mudahan ku Firaun pannya kokoh kabeh terus nepi karek mentas laut merah ge mantap ngikuti Musa anu terakhir nyata pernikahan zawaj anjeun jeung istri anjeun ada teh perjanjian yang kokoh ikatan yang kokoh istiqat kemudian itu pahala lagi ditingkatkan berlipat-lipat terus dikabul eta mah sakadar pandedeul kanggo panganten baru anu katingali bunga tapi ngadeden senyum deui itu ada bunga khususnya ya pandedeul nasehatan kanggo panganten baru anu katingali baru nya umumna teh urang sadayana panganten bari teh ulah bararingung sakitulah eta mah disimkuring apunten bila aya cariosan parikolah yang sapagodos simkuring dan dihapunten anu saeung-eungna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana paling mana? Tinggal juru foto. Kang Dadan tinggal. Tinggal. Sip, atas. Kau. Kau. Udah. Angkat tuh. Itu mana itu yang angkat Dadan? Kawinnya nggak apa secara simbolis. Payungnya mas kawin pakai. Ini. Ini.